Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sarerea ti kelompok hiji kelas 12 MIPA 5 bade ngajelaskeun materi carita pantun. Pengertian carita pantun. Carita pantun atau lalakon pantun nyaeta carita rekaan anu dilalakonkeun ku juru pantun jeung pagelaran ruatan atau ritual anu disebut mantun bisa dipiri ku kacapi sastra. Biasana dihaluangkeun. Carita pantun biasana dipagelarkeun sapeting jeput nepi ka tutuk teh di bade isya. Ukuran carita pantun umumna paranjang. Dumasar kana mediana, carita pantun gelar dina lisan. Sastra ngandung hal-hal anu mere kesan pamohalan. Ieu teh mangrupikeun contoh carita pantun Lutung Kasarung. Bulu kubus mendung kamanggung neda papayung, kadewata neda suka, kapohaci neda suci, kuring rek diajar ngidung nya ngidung carita pantun. Ngahudang carita wayang nyilokakeun nyucruk laku nu bahayu mapai lampah, nu baheula lulurung tujuh ngabandung. Kadalapan keur disorang bisina nerus, narutus bisina narajang alas da pugu galuring tutur. Kacaritakeun di kahyangan Guru Minda Putra Ambu. Ngimpi patepung jeung putri geulis rupana sasemu jeung Sunan Ambu. Jorojoy timbul rasa cintana ke eta putri. Kedudut kalbu ka petang asmara. Waktu riungan di paseban kahyangan, Guru Minda maling-maling neutep ibu anu sasemu jeung putri dina impianana. Putrana anu cikal Purbararang kacida ambekna pedah teu kapilih jadi ratu. Boga rasa kalindih ku Purbasari. Purbasari dicarekan beak beresih. Tuluy diboborehan ku keler nahun. Awak jeung beungeutna jadi leustreng. Purbasari diusir ti karaton, disungkirkeun ka Gunung Cupu dianterkeun ku Paman Lengser. Disina cicing disaung butut sisi lamping. Keur kitu Lutung teh ngomong, "Wah, Aki panyumping, montong nyumping, da kulang mah moal kabur ieu, arek nurut kana sakahayang Aki." Aki panyumping kaget kabina-bina, ngadenge Lutung bisa ngomong. "Syukur, Utun, hayu atuh geura turun." Jurut Lutung turun tina tangkal, tuluy nyamperkeun ka Aki panyumpit. Boa-boa ieu putri dina impian teh. Keur dipingit ditapakeun gerentes Lutung. Gelis temen putri Purbasari, gelis tanding widadari, semuna ngalah ka Ambu. Pun sapun ka Maha Agung, ka Gusti nu welas asih, Gusti pamutang beurang, Gusti pamatang peuting, sajatining patihurip, sajatining kasucian. Pun sapun awignam astu paralun, kabudeur awun karumuhun karuhun Sunda salaku wiwitan Sunda, sembawa munggaran Sunda pakuan, angkeuhan pun sapun ngaladeg menta sijen amit kamipit kasakumna lelembutan, nu rarindak tanarapak nu nyowara tan rupana muga hirup napsi-napsipun. Sapun ngungkap mandep pun saksi tulis daun nipah carita parahyangan, gurit tembang lalayangan, gurit saksi batu tulis temperkeun saripatina. Pun sapun nyarungsung galur siskakanda karesian kacang kahibaran ku pustaka uang sakerta, muga jembar ka panalar balumbang baranang siang. Pun sapun ampun paralun. Struktur carita pantun. Dina struktur carita pantun teh nu kahiji aya Rajah Pamuka. Bagian rajah teh biasana sok ditembangkeun ku juru pantun samemeh mangka carita. Si rajah mangrupa sanduk-sanduk kakaruhun lantaran rek ngamimitian mantun. Sanduk-sanduk teh hartina menta idin, menta pangrakarsa jeung pangriksa tinu ngageuh eta lembur sangkan saralamat. Rajah Pamuka teh dipapatkeunana pikeun menta kaberkahan, kaselamatan jeung kakuatan. Contoh tina Rajah Pamuka dina carita Lutung Kasarung, bulu kubus mendung kamanggung neda papayung, kadewata neda suka, kapohaci neda suci.
Kuring rek diajar ngidung nyangidung carita pantun. Ngahudang carita wayang nyelokakeun nyucruk laku nu bahayu mapai lampah nu baheula lulurung 7 ngabandung kadalapan ke disorang bisina nerus narutu bisina narajang alas da puguh galuring tutur. Anu kadua nyaeta aya narasi. Bagian narasi atawa nyaritakeun ditepikeun dina mangsa juru pantun nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian saterusna. Beda jeung rajah katut kajadian deskripsi atawa papantunan. Lebah bagian narasi mah henteu ditembangkeun, tapi sanajan kitu angger bae dipilih ku kacapi najan ukur digalantangkeun bae oge. Contoh narasina kacaritakeun di kahyangan Guru Minda putra Sunda Ambu ngimpi patepung jeung putri geulis. Rupana sasemu jeung Sunan Ambu. Jorojoy timbul rasa cintana ke eta putri. Kadudut kalbu kapentang asmara. Waktu riungan di pasemban kahyangan, Guru Minda maling-maling netep ibu. Anu sasemu jeung putri dina impianana. Anu katilu nyaeta aya deskripsi. Bagian deskripsi nyaeta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripolah tokoh carita dina hiji kajadian, saperti putri dangdan, lengser lumpa, satria perang. Salian ti eta, bagian deskripsi teh ngagambarkeun oge pangrasa hate saperti sedih, ngangres, ngenes, ambek, hareuneg, jeung sajabana. Sarta ngagambarkeun kaayaan. Bagian deskripsi teh sok dihaluangkeun ku juru pantun, nu matak sok disebut oge papantunan. Kaasup bagian nu pikareseupeun lantaran umumna juru pantun ngagunakeun gaya bahasa babanding anu lucu tur karikatural pikeun ngagambarkeun kajadian atawa kaayaanana. Contoh deskripsi teh nyaeta putrana anu cikal Purbararang kacida ambekna pedah teu kapilih jadi ratu. Boga rasa kalindih ku Purbasari. Purbasari dicarekan beak bersih. Tuluy diboborehan ku kelar nahun, awak jeung beungeutna jadi lestreng. Purbasari diusir ti karaton, disungkurkeun ka Gunung Cupu, dianterkeun ku Paman Lengser, disina cicing di saung butut sisi lamping. Anu kaopat nyaeta dialog. Dialog atawa paguneman nyaeta paguneman antara para palakuna. Sakumaha umumna dina karya sastra lain, dialog teh di antarana pikeun ngagambarkeun watek atawa karakter palaku, ngalancarkeun jalan carita, sarta nepikeun gagasan-gagasan. Contoh, keur kitu lutung teh ngomong, "Oah, Aki panyumpit, montong nyumpit. Da kula mah moal ka kabur ieu, arek nurut kana sakahayang Aki." Aki panyumpit kaget kabina-bina ngadenge lutung bisa ngomong. "Syukur Utun, hayu atuh geura turun." Crut lutung teh turun tina tangkai. Tuluy nyamperkeun ka Aki panyumpit. Nu kalima nyaeta monolog. Monolog teh nyaeta nyarita sorangan atawa nyarita dina jero hate. Contona monolog Lutung Kasarung dina pantun Lutung Kasarung. Contoh, boa-boa ieu putri dina impian teh, keur dipinggit ditapakeun, geureun teu lutung. Geulis temen putri Purbasari, geulis tanding widadari, samuna ngalah ka ambu. Anu kagenep teh nyaeta Raja Pamuna atawa Raja Panutup. Pengertian Raja Pamuna teh hampir sarua jeung pengertian Raja di luhur. Ngan ari Raja Pamunah mah dihalangkeunana pas di akhir carita pantun. Raja Pamuna pikeun ngajaturkeun nuhun sareng menta hampura. Contoh, pun sapun ka Maha Agung, ka Gusti nu welas asih. Gusti pamuntangan beurang, Gusti pamuntangan peuting. Sajatining patihurip, sajatining kasucian. Pun sapun awignan astu, parulun ka buder awuri. Karumuhun ka karuhun. Sunda salaku wiwitan, Sunda sembawa munggaran, Sunda pangkuan akeuhan, pun sapun ngaladeg menta. Seja amit kamipit, kasakumna lelembutan. Nu narindak teu narapak, nu nyoara tan rupana.
Muga hirup napsi-napsi, Sunda pakuan angkehan, pun sapun ngaladek menta. Seja amit kamipit, nasakumna lelembutan. Nu narindak teu narapak, nu nyoara tan rupana. Mugi hirup napsi-napsi. Pun sapun ngungkap mandepen, saksi tulis daun nipah. Carita parahiangan, gurit tembaga lalayang. Gurit saksi batu tulis, tamperkeun sari patina. Pun sapun nyarung sunggalur, siksa kandang karesian. Kacangan kahibaran, ku pustaka Wangsakerta. Muga jembarnya panalar, balungbang baranang siang. Pun sapun ampun paralun. Hatur nuhun, hapunten bila aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.